di tengah-tengah di Indonesia keur berjuang. Perkembangan Islam di Amerika ayeuna lain lalagaan loba pisan. Perkembangan Islam di Jerman sangat mencuat. Perkembangan Islam di Prancis pohara. Di urang ge masa lantaran kasieuna. Bahkan presiden nu ayeuna presiden Amerika Donald Trump telah mengatakan kepada wakilnya, tidak tertahan perkembangan Islam di Amerika. Kasadap eta bahasa eta. Kasadap. Nyanakan pinter 10-20 tahun yang akan datang. Berarti Islam akan berkembang di negara Amerika. Tuh batur geus memperhitungkeun seperti eta perkembanganna lain lalagaan. Lantaran ieu pembicaraan di masyarakat nu bahaya ge. Masyarakat berbicara tentang agama geus. Maka tahan ku pemerintah mana bae ge. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ieu diturunkeun ku Gusti Allah khitabna hiji ka Kangjeng Nabi, dua ka para mukminin khususna para muhajirin. Ku Gusti Allah titah mengenang masa lalu, masa-masa di Mekah saat awal Kangjeng Nabi dakwah, pengikut masih keneh bisa dihitung ku jari. Dakwah Kangjeng Nabi teh sasamaran. Kemudian instruksi ti Gusti Allah untuk door to door dari rumah ke rumah. Sahabaya nu kapanggih di kerumunan-kerumunan. Kemudian instruksi Gusti Allah langsung secara nyata. Masya Allah, jadi nabi teh seperti kita. Lamun urang jadi kiai dek nuturkeun Kangjeng Nabi dengan predikat warasatul anbiya, kudu dituturkeun dakwah Kangjeng. Tuturkeun dakwah Kangjeng, urang bisana sasamaran samar. Urang geus rada kuat, sok wari ti imah ka imah, aya perkumpulan-kumpulan kerumunan, sok urang dakwah. Kabeneran urang teh geus boga kekuatan, pengalaman aya. Oh, sing nyakeun dakwah. Ulah nungguan diondang. Sing bener dakwah. Ieu menungguan diondang dakwah. Jeung pulah pilih dakwah. Tuturkeun Kangjeng. Saat Kangjeng mulai dakwah, merasa terusiklah kufar-kufar, terutama para inohong-inohong pembesar-pembesar Mekah. Nungaran Abu Sufyan, nungaran Abu Jahal merasa terusik dengan dakwahna Kangjeng Nabi. Ditinggali perkembangan Islam teh Masya Allah karim. Abu Jahal gideg lantaran setiap Kangjeng dakwah tidak kerumunan 25 ma'aya nu asup Islam. Ketika Kangjeng datang ke satu imah, penghunina di dinya aya 5, 2 ma'aya nu asup Islam. Diperhatikan ku Abu Jahal, sial si Muhammad. Bahasana geus teu beres mu. Segala Muhammad lah. Teu beres si alo aing.
kunaon ngacak-ngacak kos kieu. Masya Allah daun. Lambat laun Islam teh terus makin gede, mimiti diobrolkeun ku para masyarakat kaum bawah, masakin fuqara kaum duafa, nu diobrolkeun teh tentang agama. Mulai hareudang pembesar Mekah, ya Allah ya Rabb, kabelah dieuna ditunggu kehadiran Muhammad. Ieu kan nu mantak nyeri mah, iraha Muhammad datang deui, cak masyarakat iraha Muhammad dakwah deui, iraha Muhammad ka urang ngajak deui. Ajakan ialah, penungguan ialah anu ngarasa sangat nyeri terhadap pembesar Mekah. Maka mulai pembesar Mekah teh ngayakeun aksi, jelema anu keterlaluan tewak siksa. Masya Allah, anu keterlaluan menyuarakan Islam, nah borgol dipoe di luhur batu. Masya Allah, anu keterlaluan menyuarakan Islam, nah seret ku kuda. Seperti etalah situasi di Mekah teh dalam rangka menegakkan li'ilai kalimatillah, agama Allah teh jelema loba nu disiksa, pamajikanana loba nu dikerem di kamar ku salakina, anak loba nu dikerem ku bapana di kamar, loba anu disiksaan dirantai jeung sajabana, bahkan aya anu digantung sagala rupa. Masya Allah, perjuangan Islam teh lain lalagaan. Ieu di zaman baheula, zaman Kangjeng. Kunaon atuh kuari terjadi di Indonesia dakwah teh hararese. Urang merdeka teh geus sabaraha tahun, dijajah ku Belanda ratusan tahun. Sabenerna mah hasil perjuangan para wali Allah, hasil perjuangan para ulama solihin, hasil perjuangan para bangsa Indonesia. Sampai ayeuna masih kene kesulitan urang negakeun agama. Malah agama nu sejen diagung-agung. Nah, geus kos kieu kaayaanna asal zaman di Mekah deui urang. Nu bener diseret, nu salah mah diantepkeun. Wah, berarti ieu foto-foto Abu Jahal tumbuh kembali. Abu Jahal mudirun. Aya deui. Mungkin jenderal, mungkin bae eta teh kapten, mungkin bae eta siapa suka juga leuwian ai. Di tengah-tengah di Indonesia keur berjuang perkembangan Islam di Amerika ayeuna lain lalagaan loba pisan. Perkembangan Islam di Jerman sangat mencuat. Perkembangan Islam di Prancis pohara. Di urang ge masa lantaran kasieuna. Bahkan presiden nu ayeuna, presiden Amerika Donald Trump telah mengatakan kepada wakilnya, tidak tertahan perkembangan Islam di Amerika. Kasadap eta bahasa eta. Kasadap. Nyanakan pinter 10-20 tahun yang akan datang. Berarti Islam akan berkembang di negara Amerika. Tuh batur geus memperhitungkeun seperti eta, perkembanganna lain lalagaan. Lantaran ieu pembicaraan di masyarakat nu bahaya ge. Masyarakat berbicara tentang agama geus. Maka tahan ku pemerintah mana bae ge. Lamun masyarakat geus berbicara tentang ideologi, berbicara tentang syariat, berbicara tentang agama, tahanan ku pemerintah moal katahan kajen ku kumaha ge. Sebab sanggup nyawana didor. Masalah nu kadeuleu sorga. Eta lah lamun geus kos kitu herese. Perkembangan di Indonesia kuari teh ya, di masyarakat bawah mah selalu nyaritakeun tentang syariat. Dek dagang nanya kumaha dagang nu bener, kreditan bener apa henteu si cak syariat. Atuh ti mimiti Jakarta, Bandung, kota-kota besar geus nararanya ka kiai, ka ieu jadi bahaya ge lamun geus nanya kos kieu. Di masyarakat kuari geus lain lalagaan, ngayakeun muludan dilarang-larang makin gede. Ngayakeun rajaban diulah-ulah ku tangkorak Wahabi, make tangkorak. Ditarang makin ngagedean, teu puguh teu karuh.
aya nu dadak pemuda ngayakeun rajaban lantaran kapanasan diulah-ulah ku Wahabi. Tadi nama moal lantaran Wahabi ti sisi tigigir nyaritakeun bid'ah-bid'ah goblok meureun sia negara aing di bid'ah-bid'ah. Dak isukan rajaban. Weh atuh rajaban teh kun aya modalna kan hiji pudoli mah kudu dibayar. Aing nu bayar. Sanggup kos kitu eta. Oh masalah heulanan kos mah mana. Bayar habak lah. Perkembangan, dah laporan ke kula lain lalagana. Zarah dilarang-larang, kuari ngengkei nu Zarah, ngengkei nu Zarah. Hendak tadi diberitakan rombongan Cilok Zarah eta teh salah, ulah terlalu umum. Jadi masih keneh kekurangan. Teh saeutik deui 10 20 eta mah khusus jang gadis-gadis atuh diumumkeun. Ulah atuh keneh ini atuh ieu atuh beres. Yang umum mah segala aki-aki segala nana henteu mah ai bajara bener bae. Ya Allah ya Rabbi, maksudnya aki-aki model kieu mah masalah. Oh modelnya nama aki-aki ge sebab bertingkah pemuda nya nama masih jelalatan. Gusti Allah kos ngeunah teh ngomong padahal mah eta teh bagus. Kolot mah kos kolot. Isuk-isuk sajadah di dieu, sorban di dieu, tasbih di dieu. Ka mana Abah? Di masjid gawe kana teh. Horengan. Tidak ku injuna aja Abah lain maca Quran mah. Kunaon dia bagola kerek kan. Gusti Allah doa. Dia lain dik zarah khusus lain. Besan di Jogja maot nuker ieu dibacakeun teh ku hari matang puluh. Kula teh tarira dekat itu tiluda tujuhra berbagai pertimbangan terjadi. Tadi dah dek naik pesawat ya kula mau boga duit pan. Tuh, nyana teresepen kula ngomong gitu teh. Aduh. Akhirnya atuh mantak terjadi berarti teu boga duit tak. Siapa sok aju kasombongan teh pajar bener wae. Nu mantak terjadi ge teu boga duit berarti. Pan cenah sapira tiket, pan tiket ge nu milu na loba. Aing doang mah kabeuli, barang dihitung aya 20 kudu aing kawen teh lah teh. Henteu lah ke bengke. Nah, bari takziah. Geus di jalan bari ziarah takziah. Engke terakhir ka Garut eta ge ke pesantren. Jadi pesantren termodern sa-Indonesia nu awal adik kula. Ku kula sok dicaritakeun. Yogyakarta pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin. Hiji-hijina pondok pesantren modern termodern sebab santrina ge teu bisa narima mun lain mahasiswa. Ya santri teh kudu kuliah bae, nu teu kuliah lah ante jakeun ieu mah. Ini ieu nu kuliah mah macem-macem di kitu naon kitu UGM anu di dan lain-lain sebagainya. Duh, baru-baru Bandung tahu ka nyaho jasa budak. Hese ngobrol jeung nu bodoh teh hese. Nu di UII anu di macem-macem tah. Ngan di dinya nyeun pondok pesantren modern. Hendak amanat Abah baheula boleh-boleh saja supaya ke jadi bupati jebolan pesantren supaya mun deuk korupsi 1 juta jadi 500. Abah bisaan bae tah Abah. Engke murid ziaji ka minantu berarti murid zia ke mun jadi gubernur jebolan zia deureus. Kenapa Abah deureus? Atuh kalau 1 miliar bisa 1/2 miliar seringan ge. Seringan ge tam diminimalkeun. Mantak loba nu geus jebolan-jebolan eta nu jara di bupati, nu jadi gubernur aya. Nah, ieu ke kunjungan ka pondok pesantren eta, pesantren modern. Datang ka ieu teu bisa narima. Teu bisa narima pesantren biasa, jan mah kudu mahasiswa bae. Ngadidik mahasiswa
supaya engke kelak menjadi pejabat nyana nyahun. Perkembangan luar biasa. Ditiru deh di Jambi di saya deui. Murid-muridna dan lain sebagainya. Jadi khusus pondok pesantren mahasiswa. Entak pondok pesantren Al Muhsin Aji mahasiswa ngaranna Krapyak. Nah eta bapada maot jadi kula deuk takziah 40 na ka ditu. Mun aki-aki teu meunang milu tetep. Ribet lah jeung aki-aki mah. Yang ki segala ngisi. Kan dari parawan mah diantar kan urang. Aduh. Masya Allah. Terus ke Garut pesantren nu baheula kula di dieu hajat. Jadi ke kadinya silaturahmi ke pondok pesantren Kresek. Nah eta urut baheula kula di ditu pesantren, geus anak-anak tetep gurunya nah hajat balikna ke kadinya. Malam minggu geus aya di dieu minggu na urang ke insyaallah penutupan pengajian. Jadi lain berita umum salah eta berita umum. Keun udah lalaptar bangsa anu bangsa ki bae ngisi teh kudu. Nah, inilah perkembangan Islam di Mekah teh seperti eta. Masya Allah. Asal ngomong Islam tampilin. Asal kadele kerumunan-kerumunan kan diperhatikan ku pembesar Mekah teh. Kerumunan-kerumunan bangun yang nyaritakeun Muhammad, bangun cenderung ke Muhammad, tewakan siksa. Ya Allah ya Rabb. Mangkaning kuantitas teh ieu masih kene saeutik. Nu saeutik eta teh dihina, ditindas, disiksa. Aya nu eueuh sape-sapeting datang ka babaturanana geus teu kadeuleu mata, geus teu kadeuleu caririndul. Aya nu leungit dua peuting datang ka dinya geus berubah kaayaan awakna. Beak dipecutan. Masya Allah memperjuangkan agama. Tapi makin disiksa, makin pinuh keyakinan ka Gusti Allah. Masya Allah karim. Lamun Ki Bilal dipoe nya nama di luhur batu. Di luhur batu sebabnya na sorana teh kapan lamun geus adzan teh nganyerikeun ka kafir. Nganyerikeun ka kafir. Adzanna cowong Ki Bilal mah. Suarana bagus lepas. Lamun geus adzan Ki Bilal kabeh gadarengekeun. Allahu Akbar. Ajangnya naon teu bake leukeul. Da bake naon ajang. Allahu Akbar. Pan urang ngarana gegeter tah teh kos kitu mah. Iman azan teh di mana Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Nundek salat ge teu jadi dak. Nu bagus sorana. Wah, lamun geus Bilal adzan. Hayya 'alas shalah. Ngarenjagan dia mah. Hayya 'alas shalah. Aduh, teu kuat ngadengen kos kitu. Aya nu neuk salat ge. Hayya 'alas shalah. Saadak eta nu adzan. Lah, urang doakeun paeh hisuk tah. Di RRC, cerita di RRC aya jelema seorang gadis dek asup Islam gara-gara ngadengkeun suara azan. Lamun Armstrong asup Islam nyana naik ke planet terdengar suara azan lain hiji. Asal naik kadenge suara azan, suara azan anu merdu. Turun cicing ngadenge suara azan. Turun ka bumi asup Islam sampai ayeuna terkenang Armstrong asup Islam gara-gara mendengar suara azan di luhur planet. Can lila di Jerman nu ngadenge suara azan asup Islam. Pembesar Inggris
asup Islam ngadenge suara adzan. Di RRC aya nu neuk asup Islam ngadenge suara adzan. Kabelah dieuna emakna jeung bapana selalu mawakeun kanu adzan teh roti. Asal tas adzan dibawakeun roti, asal tas adzan dibawakeun. Lantaran sering samingguna ditanya kuno adzan, mun cek bahasa urang mah kunaon ieu mawakeun roti, bersyukur. Ku bersyukur kunaon? Anak deuk asup Islam teh jadi. Masalahna gara-gara nu adzanna diganti ku ente, suarana jadi jore cek cenah teh. Sial cek cenah teh. Jadi sugan teh mah mere teh ngeunaheun. Orenganan bersyukur anakna deuk asup Islam teh jadi lantaran suara adzan nu ti heula teh eueuh horeng diganti ku nu kadua adzanna jore. Anakna teh jadi asup Islam. Kenapa kamu enggak jadi? Itu yang adzannya enggak enak cek cenah teh. Suarana entak nyana bersyukur anakna teh jadi asup Islam mere tak kadinya. Ulah sampai terjadi di negara urang gara-gara nu adzan jore. Mata kalau nu teu berjamaah di unggal masjid atuh pantes nu azan aki-aki alal falah alal falah aju kamar orang kieu lah Allahu akbar. Tak adzan sempet kieu lah tolol. Ya Allah, nu bagus urang kan, urang kula mah kaderekeun adzan Madinah nu baheula nu tenar teh datang ka ayeuna sebab eta mah kasaksian ku kula. Tahun 90 kasaksian mah jelema geus lesu nu jara rauh. Aju nundutan geus sajam aya nu sajam setengah nungguan. Asal ngadenge suara adzan eta, masyaallah buringas karasa ku kula. Eta mah muadzin Madinah eta mah tenar baheula adzan Madinah. Beneran tah mah. Ngeunah eta adzan masyaallah encan manggihan teh tetangga kuat sarejan di Mekah ge teh nu kolot eta mah teu penting naeun mah teh urang ajeuna malah bangun teu giat teh gitu ka nangtung aya nu ngeunaheun pan lain deui eta adzan Madinah nu pertama ya Allah karim beneran teh aju tahun kesekianna mau ngeunaheun jasa teh adzan urang buringas ku suara adzan bage buringas samantak wayana muadzin di mushola beus aya anu mawakeun roti singa deh tanya heula. Tanya heula tanya. Ari wajib pedi mah geus lain roti deui golok. Awas ya adzan deui cek ngana teh. Awas ya. Aing keur ngeunah-ngeunah jadi puyeng ngadenge suara sia. Ya karim. Nah, perkembangan Islam seperti itu kan lain lalagaan. Geus puguh Kangjeng Nabi mah dicaci, dimaki, lewat diciduhan Kangjeng Nabi na. Masalah. Dakwah teh seperti eta pengorbanan. Pengorbanan teh lain lalagaan dakwah teh seperti eta. Umatna geus puguh dicaci, geus puguh dimaki, dicarekan mah geus terbiasa disiksa. Disiksa. Allah nggak instruksikan ka Kangjeng Nabi Muhammad salametkeun sahabat tita hijrah lah kabsah hijrah kedua kali Madinah berikut jeung anjeun-anjeunna Muhammad salametkeun umat berangkat Kangjeng Nabi beserta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ieulah ayatna wal qur'an iz antum qalil mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhattafakumun nas wallahu alam bimuradi wallahu alamu bimuradi wazkuru eling anjeun Muhammad erin aranjeun kabeh wae para muhajirin ketika anjeun kabehan kuantitasna qalilun saeutika di Mekah teh saeutikan keneh qalilun mustad'afun di samping saeutik disiksa dicaci dimaki ditindas diboikot embargo
mustad'afuna fil ardi ay arti Makkah. Teu meunang nyaritakeun agama, teu meunang nyaritakeun Muhammad, teu meunang cenderung ke Muhammad, pemboikotan terhadap muslimin mukminin teh sangat menonjol, ditindas teh mustad'afuna fil ardi. Ingat arajan kabeh cek Kang cek Gusti Allah. Saat eta takhafuna aranjeun kabeh sararieun aya takhattafakumun nas. Diculik aranjeun kabeh ku pembesar-pembesar Mekah. Kafir-kafir ya'khudhukumul kufar di suratin. Asal kadege si anu asup Islam tewa seca. Takhafuna ayat takhattafakum. Anjeun sieun harita teh diculik. Loba anu terselubung jelema membaur jeung kafir tapi jerona mangis iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi. Hanya untuk menyelamatkan agama. Karena aya hubungan perpolitikan, aya hubungan perekonomian, aya hubungan persaudaraan. Nyana menyimpan rahasia di benak hatina nyumputkeun iman datang ka kos kitu batur. Masyaallah karim. Kunaon ieu? Takhafuna ayat takhattafakumun nas. Aranjeun kabeh sieun. Besi diculik ku pembesar-pembesar Mekah yane kafir-kafir disuratin kalawan gajah. Sebagus loba contoh-contohna. Saat saeutikan nu saeutik teh diboikot, diembargo, ditindas. Kemudian diculik, disiksa, bahkan aya nu dibunuh sagara rupa. Ingat Muhammad, ingat wahai mukminin. Fa'awakum, Allah ngungsikeun ka aranjeun kabeh dengan instruksi ilal Madinah, berangkat ke Madinah. Hijrahlah Kangjeng Nabi ka Madinah. Hijrah ge masih kene dikejar-kejar Kangjeng Nabi teh. Naik Kangjeng Nabi ka Jabal Sur. Masyaallah karim. Abu Jahal beserta rekan tatap bae neangan naik ka luhur. Ketika kadeuleuh suku Abu Jahal ku Abu Bakar Siddiq. Ku Sina Abu Bakar. Sina Abu Bakar kaget. Waduh, lamun eta asup geus cacang meureun di jero. Maha kawasa Allah nyalametkeun Kangjeng Nabi beserta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di jero gua. Saat eta Allah nyieun lancar. Begitu Kangjeng asup ka dinya lancar. Nyieun imah. Sanggeusna nyieun imah langsung celaya di tengah di hareup burung japati di dinya endogan. Begitu Abu Jahal datang ka dinya, neuleuh aya endog manuk. Neuleuh di dinya jeung manuk-manukna aya lancah. Dalam pikiranna masa Muhammad asup ka dinya lancah aya di dinya. Masa Muhammad asup ka jero guha manuk endogan beracak-acakan jata di permukaan. Maha kawasa Allah. Deuk nyalametkeun hambana ku cara Allah. Turun deui. Turun deui. Saat eta Abu Bakar Siddiq sedih. Cerik. Begitu cerik cak Kangjeng Nabi. La tahzan innallaha ma'ana. Ulah sedih Allah bareng jeung urang. Tetep cerik bae Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Ulah sedih. Cak Abu Bakar lain sedih eta. Ona cinggir digegel orang. Aduh. Eta mah geus kaliwat tuan tahu. Geus sama salamat. Mana tai jahe sakangjeng Nabi. Emang posisinya kumaha? Kan Sayyidina Abu Bakar teh di handap, Kangjeng Nabi kan di lahun. Kan leutik guhana. Alhamdulillah kula geus pernah asup ka guha Jabal Sur naik, ka Jabal Nur naik. Manta kabayang ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun guha, masyaallah geus pernah. Nah, Kangjeng Nabi kan dilahun. Begitu, la tahzan innallaha mana ngaracakan ka dieu tah sakali satetes dua tetes, la tahzan. Ulah sedih. Tapi eta Sayyidina Abu Bakar sugan robah. Digegel cinggirna sugan robah teu saeutik-eutik. Urang mah kurang gitu. Reungit. Kan Abu Bakar teger. Begitu dia ditinggali bener. Langsung ku Kangjeng Oraina cekal dikahareukeun ditanya.
berani-berani maneh ngegel ka hamba nu dipake kasih ku Gusti Allah. Ceurik oray. Cak oray tuan hampura kula dipersiapkeun geus sababaraha puluh tahun teu barang dahar ku Gusti Allah teh jang nyoba sahabat tuan nu ngaranna Abu Bakar. Kuat apa henteu lain kahayang kula ieu teh ya. Kula dipersiapkan jang nyoba bahwa kasidikanana bener atau henteu. Ternyata ku kula digegel ti mimiti lalaunan datang ka kencang sugan gideg saeutik henteu. Lulus. Oh seperti eta. Mohon kula maca syahadatain asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hampura kula ngaleos oray. Lamun ditanya ku si eta, kabeneran sakeuna ieu. Gusti Allah Maha Kawasa Allah. Madak naon anu terjadi ka diri urang apa aya di luar gerak Allah malah aya. Anu terjadi ka diri urang teh teu kaluar tidak kudrat iradat Allah. Lamun urang geus bisa jadi wali. Tah, beratna jadi wali teh urang teh menghayati kudrat iradat Allah. Aya nu kaluar ti kudrat iradat Allah mal aya ulah kahayang urang kudu kahayang kudrat iradat Allah. Ketika orang do salat, ya Allah ya perintah Allah ulah kahayang urang. Allah merintah salat. Wudulah urang, ieu perintah Allah ulah kahayang nafsu urang. Geus kulantaran asa perintah Allah sesuaikeun jeung perintah Allah. Cara wuduna kumaha? Berangkatna ka masjid. Deu ka Allah, cak Allah emang sia deu ka Allah, deu ka aing emang aing aya di masjid lain, Gusti merentah. Kita berjamaah. Ketika orang takbir teh karasa diperintah ku Allah, Allahu Akbar lain kahayang nafsu urang. Urang maca Fatihah ieu atas perintah Allah, iradat Allah jeung kudrat ku urang diamati dihayati. Kebal ternyata sesuai jeung kudrat iradat Allah. Urang seakan-akan teh dibawa ku iradat Allah ka mana bae. Kaluar tina nafsu urang, wali ngaranna. Nikmat bakal datang salat pos kitu. Nu teu nikmat teh kahayang nafsu urang. Lamun salat hayang nafsu urang mah nikmat eta mah jauh ka Allah. Komo nu salat teh kieu mah. Weh ka mana? Di kondangan. Tuhan aing salat. Allah Akbar. Nan. Cepet amat jempingkeun ku aing. Cek cenah enduro meureun. Ya Allah ya. Tuh. Menghayati kudrat iradat Allah. Orenganan ketika orang tahiyat, ieu teh perintah Allah, iradat Allah dirasakeun ku urang jeung kekuasaan Allah teu kaluar. Naon nu datang ka urang teh seperti kitu ka reungit-reungit datang ka urang, eta teh lain kahayang reungit, gerak Allah. Urang dagang untung gerak Allah, urang dagang rugi gerak Allah, urang ditipu gerak Allah. Urang kasep kawin jeung nu galis gerak Allah, urang kasep kawin jeung nu jore iradat Allah. Tuh siapa sok ajuteun narima. Mantap maningan urang kasep kawin jeung nu jore atau maning urang jore kawin jeung nu galis maning mana? Ayo sia. Urang kasep tapi pabajikan joben. Urangna jore mun ngaca urang lagi teresep. Oh ieu sakurang mah kareta perang ieu mah ya. Tapi pabajikan galis maning mana? Uyang sia. Uyang sapopoe urang jore. Sanajan pamajikan geulis tapi urangna jore. Asal ngaca iki amat aing. Geus ulah jaritakeun milih tah manggeus kabeh ge nang Allah kumaha diberena bae sakieu nikmati ku urang. Geus bae alhamdulillah bersyukurlah ka Allah. Nah, iyalah ingat anjeun Muhammad wahai para muhajirin ketika anjeun bilanganana golilun saeutik mustadafuna tertindas dicaci maki disiksa dibekah fil ardi teh anjeun sieun culik ku pembesar-pembesar Mekah kufar-kufar tetapi Allah nyalametkeun fa'awakum diungsikeun ku Gusti Allah ranjeun ka Bailal Madinah
bahkan instruksi perang terjadilah perang Badar wa ayyadakum binasri. Allah mereka kekuatan karanjen kabeh hayang nyaho supaya anjeun bener-bener yakin bahwa nu mere gagah kuat Gusti Allah. Sengaja itu maksud perang, berarti itu mau perlengkapan, tapi tengah-tengah eta diinstruksikan supaya perang melawan anu begitu luar biasa perlengkapan jeung kagagahan anak. Hanya 313 melawan ribuan manusia, 1000 anu ternama, tapi Allah mere kekuatan wa ayyadakum binasr. Setelah eta menang kan anjeun, setelah menang ikan manusiana diboyong jadi abid jadi amat, hartana diboyong jadi jarahan, gonimah ngaranna, alat perangna diboyong, warzaqakum minat thayyibat. Allah mereka anjeun kabeh sebagai rizki, tidak gonimah nu bagus, rampasan perang dinikmati ku aranjeun kabeh. Mulai ti harita kehidupan teh berubah. Hiji kagagahan jeung kaganasan teh sesuai jeung aturan syariat timbul keyakinan anu pohara. 2 perkembangan perekonomianana naik. Ieu sing hade la'allakum tashkurun, supaya anjeun teh bersyukur atas nikmat-nikmat Allah nu dibikeun ka anjeun. Geus menang ulah terlena terus perjuangkeun. Sakumaha pembicaraan orang Jakarta, kemenangan kita dalam rangka meruntuhkan Ahok ini babak awal, berarti babak kedua pertahankan oleh kita. Oh pohara, orang ngadengkeun bae, orang mengamati pohara, tapi eta lain lalagaan. Masya Allah gagah eta sih gak ada, sebab politik makan terus bae, makin main susunan terus ulah terlena. Ye maksudna ayat ieu setelah ayat kemenangan ulah terlena, syukuri, hati-hati, tata la'allakum tashkurun, bersyukur. Setelah bersyukur ulah terlena, sanggeus ulah terlena tata kembali ke kekuatan. Sebab selama hidup urang kudu berjuang. Lain sekali berjuang selama hidup perang ulah eureun Taliban mah diciptakeun ku Gusti Allah, cak yang aing ngajang perang paeh di medan laga teh nikmat. Moal eureun Taliban mah kajian ku kumaha ge teu boga negara nya nama, di mana negara perang datang, di mana negara perang datang nya nama. Saya adalah utusan Allah, diciptakan oleh Allah untuk perang. Masya Allah eta si jelema paeh teh jadi lalab, paeh teh jadi lalab, atuh urang mah pon bonteng jadi lalab. Insyaallah. Taliban perang Irak turun, perang Iran turun, Suriah kuarit turun, Boso di poso nyana turun bae ka dieu. Turki turun nyana mah. Hayo pokona mah. Aja teu kanya rahoan emang make tiket henteu jalan jab araraya bae. Emang di poso kumaha itu lamun henteu ditangani ku nyana. Masya Allah. Begitu rombongan FPI datang kadenya. Karaget FPI ge. Ada saya. Tenang. Aya nu dicacagan kapan orang Taliban mah ku urang poso. Yang tajem atuh cakian. Yang tajem atuh jangan asal-asalan. Maliknya nih. Sini coba. Sini alatnya sini. Coba ke kepala lu coba cakian. Aduh jeger bae. Aduh apaan bari dah urang poso. Geus teh kos kitu diciptakeun ku Gusti Allah. Masya Allah karim. Geus kos kitu bae hese Amerika ge hararese. Mayoritas nu aya di Taliban teh ya, ieu teh urang Uzbekistan. Kan deukeut Uzbekistan, ti Uzbekistan mun kabelah dieuna Turki, mun kabelah dieuna Afganistan. Ulin teh ulah ka Citra. Ya Allah, ya Rabb. Ya Afgan. Masya Allah lu dikhawatirkan ke lamun Afgan turun ke orang, lamun Afgan Taliban turun ke orang, iya kan dikhawatirkan orang Afgan turun ke orang teh ya, lain orang ditulak, tapi utusan-utusan Afgan nu aya di ditu orang Indonesia besi tarurun ke orang. Emang dipersiapkan seperti itu. Wallahu alam bejana bae urang mah aya. Buktina ketika hurusu-hurusu araya kan seperti etalah di sebuah negara
mendak hati-hati di Indonesia ge tetep bae pemerintah asal keterlaluan delek ji eta emang negara nu nyana geus kieu bae heuh tok Kawiranto emang negara punya lu apa bukan sih tot yang sembarangan ini ya tok Tito hati-hati we jangan begitu we iya cak nyana urang mah ngan sakadar menerjemahkan bubukti ada kabar teh tepat masyarakat eta kan teu bisa kata ner nang sanita coba ayo nang sanita aja polisi bakal bagian jangan ditita ulah jalan dia di dia di stop jalan dia aju nama polisinya be diajak ikut aja dah Pak iya dah tuh terkataan encana naon lamun geus gerak kabehan kumaha namun gerak kabehan paeh teh geus teu nu penting anak insu aing ke bahaya ge kumaha menjadi PKI ka dituna bahaya ieu je geus urang perjuangkeun penting anak urang insu urang ke bahagia ka dituna kajeun urang paeh ge lamun geus boga pikiran ka situ kumaha coba komo si eta mah paeh ge kajeun emang kunaon hutang beres lain deui tah motifna emang aing mangarep-ngarep jeung perang abeh teu mayar aing caknya nama di akhirat dari tagih meureun ya Allah maksudna naon dia la'allakum tashkurun manawa jelas anjeun kudu syukuran kana nikmat-nikmat Allah ulah terlena urang dibere sehat syukur urang dibere maju dagang syukur negara urang tentrem dipimpin ku seseorang syukur bersyukurlah urang jeung nikmatilah ku urang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala cirian Qarajahu muslimun aban lan usmatuakan hingga di sapa Imam Muslim aban maning ngopi riwayat tetep ing dalam riwayat utai lafad fatakun nar maka wadi ala sirakabah ing neraka fatakun isalan pada wadi sirakabah ing pirang wadon fa inna awala fitnati bani Israel kana binisa tasatune awal fitnah bani Israel ku ana ya fitnah iku tetep ing dalam pirang-pirang wadon Warwa Tirmidzi lan wis riwayatkeun sapa Imam Tirmidzi anna Rasulullah satuhune kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap kangjeng Rasulullah inna likulli ummatin fitnatan satune iku tetep kada saban-saban umat apa fitnah wa inna fitnata ummati al-mal satune fitnah umat ingsun iku harta fil hadis niku tetep ing dalam hadis utawa pada anna Rasulullah satuhune kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap kangjeng Rasulullah Sabku jabing lapan mansakan al-badi atajafal tisapa maniku meneng yaman ing baalasan maka bedogong yaman namun ditabau tisapa maniku nganut yaman al-soeda ing buberon gofala kalali as yaman waman ata baba sultan iftatan tisapa maniku nekan yaman ing pirang lawang pemerintah maka nari maka fitnah yaman wallahu subhanahu wa ta'ala alam ya Allah ma'asujalla lan ma'lur Allah iku kang maha uninga Imam Muslim ngaluarkeun hadis diriwayatin dina riwayat fattaqun nar sing sararieun maraneh rarempan maraneh kabeh jaga ku maraneh kabeh neraka fattaqun nisa jeung kudu sarieun maraneh kabeh ka para kaum wanita lantaran fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa pagheulana fitnah awal fitnah orang Bani Israel adalah para wanita cek hade awewe urang keluar saeutik ku hari mah pemandangan geus awewe teu meunang maju saeutik usaha haju bae asal geus kabeli mobil bae haju mikir bae aing aya mobil anyar oh ieu keneh haju bae geus aduh jadi pejabat ganti deui baju bararagus jasa mikirnya ai baju anyar ai pendamping ye deui hareudang aing mah ngadeng mulai
eta bagus parantina geus pedagang, parantina pengusaha, parantina geus mah pemerintah, parantina geus emang duniana kos kitu tah mah. Emang duniana tah mah nangan dunia teh jang kesenangan. Kiai mah. Kiai asal geus naik bae di ustad jadi kiai aja bae. Sedang ceknya aing nurutan Kangjeng Nabi. Beuh budak. Ngomongna nurutan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi geus 9 aing mah minimal atuh 22 ceknya. Aing mandek nuturkeun Kangjeng Nabi bae. Aing nyandung nurutan Kangjeng Nabi ai kahirupan nurutan Firaun. Masyaallah, masyaallah. Tah. Haja emang ulah kieu jandung, lain ulah kudu. Atuh kudu. Ngan anu adil. Anu jujur. Lumun dinu kolot sapeting, dinu ngora 5 peting. Eta keur menciptakeun seudeuh neraka eta kos kitu. Nah, dinu kolot sapeting, dinu ngora sapeting, dinu kolot sapeting, ngora sapeting. Kecuali cek nu kolot teh lah kula mah geus kolot, kula mah sakasamperna PK, geus kakak mumpung ngora dinu ngora baelana. Kula mah ikhlas sakjana. Bau budak ngadadak Gunung Karang belah. Atawa nawaran we nawaran Kak. Kakak kan usaha ye, anak urangan 2. Anak kan 2 hajulah atuh jang geus kabarilik mobil kabehan ge. Haju ieu kakak kan nya gagah keneh kakak mah nya usaha mejeuna keneh. Emang teu bosan kitu ka kula. Maksudna beusi bosan nambah ka kula mah kurmakeun ngadoakeun jasa. Kula mah ngadoakeun nambah deui Kak. Ayo geus kula diantar malah mah Kak kula mah. Masyaallah. Ieu sia bebedan masyaallah Kak. Kan kula geus gaji Kak. Kula geus gaji, masalahna kula hayang ngamalkeun ilmu. Aduh, bener ya, bener Kak. Ayo guys, nah, diantar bener ku jana. Bener bae masyaallah sabulan 2 bulan. Pasti awak ngaletikan. Saya ngaletikan awak kuna dia mikiran kakaknya. Henteu Kak, kalau mah ikhlas ya Kak. Ada muriang hateus etika. Nah, eta lamun aya nu kos kitu bopohara jasa. Geus eta mah geus paeh langsung sorga. Paeh geus langsung bae ka sorga geus moal ditungguan kumakeun deui cek malaikat tuh lawang sorga. Ngalucat sia ka ditu. Ya Allah, ya Rabbi. Geus eta mah lain lalagan teh kan Kangjeng Nabi kan nyaritakeun kos kitu tah mah. Lain lalagan. Eta mah awewe nu ngomong embung dicandung. Emang nah ka sorga deui kitu lain salin ti eta. Tapi kan embung dicandung nama kos kitu. Mun kula jadi awewe kula mah nawaran. Aduh. Masya Allah Karim, ieu keur carita sorga. Keur carita sorga ieu mah. Ya wewe maot. Begitu maot dikubur di jero kubur langsung hudang. Tanya ku malaikat munkar nakir beres ditanya dijemlongkeun lawang sorga. Dijemlongkeun lawang sorga plak plak plak. Kadulu widadari, kadulu sorga. Nyalakan deuk kalucat, tutup deui cek malaikat lawaka. Ulah ka ieu mah kan dikubur keneh masyaallah. Nari ieu lawang ieu maneh tah lawang sorga deuk make nu ieu mangan deuk nu ieu ngejemblong ka ditutup batur maneh widadari. Kok ieu kula bisa babari ge? Maneh dicandung sabar. Nah ieu tah lawangna tah. Ya Allah. Awalnya mah teu percaya teh burung dongeng kitu teh teu percaya. Lah jadi kiai bisa baik. Aing bisa dongeng kumaha atuh. Saya juga we mah. Kurang dongeng kos kitu tah teu percaya. Bibisaanan. Ya Allah, aing bawanya ditakeun dongeng emang teu hese. Hese eta mah enggak kitab teh mah. Tatap bae. Lah bohong. Mun ngarendeng jeung salakeun ulah dipercaya Kak, ulah. Gede bohong diuji mah cek nya. Hese heran. Heran aja ngomongin awal mah kudu menangkeun nyana bae.
asal dibere-bere nu kitu henteu nya teu percaya. Lanjut atawa kieu nya malaweung. Kayak lamun salakina nanya tadi kiai ngomong nyurahkeun naon Kak? Tadi teh tah cak kiai teh emang nyurah naon kiai? Kesal urang ngadengena kan? Sia tadi ngaji naon? Kula teu kadengekeun Kak. Eta pura-pura nya kos kitu. Asal pelbakos kitu henteu teu kadenge ben. Henteu. Pan tadi lain direkam, dipareuman ku kula ca. Siapa yang bakos gitu? Teu percaya dong yang bakos gitu. Mun bisa mah ayat pangkihu ma qabalakum minan nisa teh dieuweukeun. Nasna wa sulasa wa ruba lah ulah dibabaca lah. Awal fitnah Bani Israil adalah wanita. Di urang teh saeutik jelema kitu berhasil usahana kawin hancur. Urang kitu pejabat kawin hancur. Urang pengusaha kiai kawin hancur. Geus teu kudu dicaritakeun ja urang neuleu contoh-contoh tatangga urang malah mah dulur urang. Cak nyana teh lain dulur urang aing teh mah. Cak nu ngaji teh kiai deui ke batur-batur aing. Hatur rasakeun ku dia. Aya nu kieu deui. Lah kiai ngomong bae. Kami kan murid kiai, mimitian ku kiai. Ayo kami milu cek nyana teh. Atuh kan nyana teh nyahoeun. Atuh teh nyahoeun. Ji parang sana. Ayo ngaji puasa kos kieu ye. Nah, warwa Tirmizi ngariwayatkeun Imam Tirmizi anna Rasulullah sajada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol saur Kangjeng inna likulli ummatin fitnatan sanjana tiap umat ngabogaan fitnah wa fitnata wa inna fitnata ummati almal sanjana fitnah umat kaula mah harta sakitu Kangjeng Nabi resep pisan kana harta umatna pohara jasa resep jasa kana harta. Kangjeng Nabi teu resep jasa kana harta umatna resep jasa kana harta sabalikna henteu situ kabehan aya nu geus sederhana aya nu geus resepna aya keneh ahli-ahli thariqah ahli tasawuf anu beneran geus henteu moal indah ibadah moal lazat ibadah lamun henteu dilepaskeun plak lamun geus dilepaskeun masyaallah eta nu hese dicaritakeunana bagi kiai-kiai ulama-ulama wali-wali solihin nu hese nyaritakeunana hayang sabarema nyaritakeun ngan teu bisa kalazatan ibadah teh teu bisa kuncina hiji bae ieu adalah ulah resep dunia sakitu bae kunci da ulah resep dunia geus dibere gerade ku Gusti Allah. Wa fil hadis tidak hadis ada Rasulullah sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol saur Kangjeng man sakadal badiyata jafa jelema nu cicing di palemburan bodoh bakal bedegong sebab ruang lingkupna sapira di lembur kan paling-paling main pande nya main pande baekan di lembur mah gatri kotek main gobag bae nah eta di lembur. Jadi bodoh kayak lembur mah ngobrol jeung si eta deui tah jelema nu cicing di lembur komo di leuweung Java bedegong teh bodoh pasti bodoh moal ningkat-ningkat kajian ku kumaha sakola kan di lembur badag-dag henteu teu sia teh sakola itu ge baturan teh sakola atuh babaturan teh sakola siapa sakola teu sakola aja sakali asup sapoe asup dua pente bae asup dua pente ayeuna duitna mah mentaan aya duitna mah tetep berangkat di mana berangkat ke nyawa-nyawa aya surat beti guru anak bapak tidak masuk ya Allah jadi iman mah make setelan teh budak duit dibere geus kos kitu urang lembur tah urang teu boga cita-cita kan ka luhur teu boga hirup sakitu-kitu da bae mentak urang kanyahoan nan daerah gitu berpendidikan jeung henteu dideule dina jelemana jara di pejabat apa henteu Jawa Timur geus puguh
berarti pala liter. Jawa Tengah gitu kene. Bandung rada deres Bandung teh parahyangan. Asal ka dieu we ka Tanggerang. Mana di Tangerang nu pi presideneun mana? Mana di Tangerang pi menterieun, mana pi gubernureun, mana pi bupatieun kakarak ayeuna-ayeuna. Baheula mah Tangerang mah dikuasai ku urang Tasik, Garut. Saha anu jadi Pemda di Pemdanan 50% Tasik, Garut, Bandung. Karakuari bae mah runcul. Ismet naik Tangerang geus tah. WH naik Tangerang geus tah. Menteri Hasan naik Tangerang tah. Geus beres eta mana deh coba ayo calon. Ayo. Calon mana calon bupati eueuh. Diteluhan jelema tah mah. Memeh naik geus teluh. Tuh. Itu berarti kan ieu mah cerita pendidikan minim. Pendidikan minim. Pengusahana anu kelas menengah ke atas mana Tangerang? Eueuh. Sebab di Tangerang mah asal geus boga mobil hiji dua boh ngarokona geus lisong. Geus embung rokok-rokok bangsa ge lisong nya mah. Geus jadi tuan takur nya. Tapi berangkat deui ka Serang ka ditu dan Serang Pandeglang loba deui. Berarti tahap pendidikan formal maksudna formalna berarti kan ningkat. Tangerang eueuh. Aduh eueuh. Jabaheula nu Tangerang mah sakola nu rubuh teh Kabupaten Tangerang. Ada satu bangunan sekolah SD yang rontong Tangerang. Rontong. Geus aya rubuh deh rontong. Gitu. Baheula kan didominasi guru-guru eta Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Bandung, urang teh guru-guru teh eta kan. Mana di urang anu jadi guru ka Karakuari. Gitu korupsi mah lulu. Berarti orang kudu sadar daerah ditulah nu leuwih maju kajian kuku mah maju. Nah, ada orang sebab nengkreng mah. Boh, lamun perebut sinden geus. Enggak. Geus ulah ditanya deui asa nu perebut sinden, ulah ditanya urang mana pasti Tangerang. Titik geus. Moal kudu urang Bogor, moal urang Cianjur, moal pasti Tangerang. Benteng. Madak hubungan Kerawang Tangerang erat. Eta geus bae dipisahkeun Tangerang Kerawang moal bisa. Atuh aya nu ngajual imah pindah ka Karawang. Urang Tangerang mah ku tolol-tololna. Jual kabeh pindah ka Karawang. Wow, gitekna pan lain lalagaan pan. Atuh geus beak bae balik deui ka dieu. Balik ka dieu imah teu boga. Pamajikan nyang heuy. Nggak saja beban kanu kolot bebejai mah kumaha ge ja urang atuh geus nasib bisa ada. Cak nu kolot asal geus apa bae nasib. Geus aya atuh kumaha deui lah atuh geus atuh geus nararema tapi Tangerang mah naremah. Geus atuh geula urang hirup da teh ngongora gitu nya. Geus naremah. Geus boleh sanajan bajidor ahli surga nemah. Jawara jaipongan teh Tangerang tah tapi jadi pejabat ya we eta urang deuleu kos kituna bae heula teko ieu lamun urang Serang urang Pandeglang aya nu boga perusahaan di Amerika aya Pandeglang Serang aya nu boga perusahaan teh di Jerman geus boga Jawa Tengah Jawa Timur Tangerang mana Tangerang meuli tiket ge teu bisa. Meuli tiket teu ka Singapura balik deui gua da. Hese sakana. Nah, geus teu kudu aing teu kudu ka Singapura. Hese sakana teh pabeulit. Endeu ka Singapura bae hese teu komo nyeun perusahaan. Babarian naik angkot sakana teh. Urang teu kudu make tiket teu kudu. Urang Tangerang blon. Kuari ye, kula ye. Lamun Haji Pendi teh ka Singapura. Datang ka Singapura teuk ceuli. Ulah anu nganter ulah teuk ceuli dua aing mah dua. Tek geus pokona. Emang nyahueun gitu. Asalna nyana mah paling datang nyana ka Bandung naik kereta. Ya bebe jadi teh di Singapura, pugu Bandung. Eta ge geus hebat ka Bandung. Paling ke bios. Eta kudu nandakeun bodoh gitu maksudna bodoh. Jauh. Beli tiket di mana? Atuh kajawan
di Jakarta bae di Jakarta ka toko kitab sendal dibuka naon tama kenyataan tama lamun lancak satpam naon Pak pake Pak ini mah bukan masjid Pak nyanang molongo bae atuh kukulah di jauhan bae di jero toko teh hayang aing pajar batur lah aing atuh beres tama jalain lalagaan asli tama beres Masya Allah aing ngomong Jakarta toko kita bae dibuka eta lah jelema bodoh teh hese atuh hese moal bisa jana ka Singapura moal kula mah geus 100% moal ke Haji Maduri Muriang di Jakarta di rumah sakit harapan kita kula ngalayat jana kan diajak begitu naik lift set kula tarurun nyana teu kaburu breg gitu. Edahan kikieuan euy atuh pencet kaca di kieu-kieu dah ka bawah ka luhur ka bawah ka hadap teh turun-turun andak ieu mah keur carita berarti bodoh nah ieu orang Tangerang teh ya geus sih sa Tangerang ya akibatna sa Tangerang barodo jadi guru jarang jadi bupati jarang jadi calon bae bupati kuari keur ngarep-ngarep kula ye ngarep-ngarep lawan Jaki he nyaho geus lah lawan habak bab jalan jajar rore haye lawan geus nyaho ieu kan calon eta masyaallah barodo bari urang Tangerang barodo sadar urang Tangerang teh bodoh teu bisa berorganisasi ku bodoh teu bisa berorganisasi masa nyana teh posisi naon mun bendahara urusan bendahara nyana posisi naon atuh ieu mun tanbid urusan tanbid nyana posisi naon mun sura ieu teh sliding ieu di dieu ka dieu ieu ka dieu ya bal beres organisasi kos kitu mah bodoh berarti ayo musyawarah yuk perbaiki di posisi masing-masing musyawarah Tangerang mah bodoh organisasi bodoh partai lamun teu dibere duit teu bisa teu bisa atuh tanya ke Kipu Doli teu dibere duit teu jalan kon nanyana ka dinya atuh kitulah nah ieu keur carita naon ieu keur carita wa anna fitnata ummati almal sanyana fitnah umat kaul mah harta teu meunang boga saeutik kaju bae adigu-adiguna encan meraih kitu keberhasilan anu optimal geus ongkang-ongkang lamun urang nyaritakeun pengusaha Tasikmalaya anu boga merdeka saat eta keur zaman kula mondok nu boga merdeka Pak Haji 1000 merdeka bahagia 1000 beuh eta boga mobil bus 1000 tamah harta ambal di jalan benar-benar lain lalagaan ya jamal bisa dikaimahkeun tamah lain lalagaan otang urang mana Ciamis kan berarti berhasil wahara terus mana makan unggal tahun itu dipapag dititah ke Jerman ke perusahaan Mercy gak dibere hadiah kok cenah kiai nya kula sok diajak maca Yasin gading baheula di Banjar nah iyalah wa inna fitnata ummati al-malu sayana fitnah harta kaum umat kaula adalah harta mudah-mudahan orang gabehan disalametkeun tina harta dibere ulah resep kana harta dibere bogana harta jadi kasalametan tapi hadis anna Rasulullah SAW gol man sakana al-badi atas sajelema nu cicing di pakampungan bedegong wa man tabal saida sajelema anu nuturkeun buburon gopala poho jelema nu nuturkeun buburon ya jelema anu ngeburu-buru poho kana naon ka urang muru lenci poho ka sagala muru manuk poho ka sagala ieu teh isyarah cek Imam Ghazali urang teh ngabuburon jabatan bakal pohonna naon urang bakal ngabuburon harta bakal pohonna naon jelema anu cinta harta keur ngaburu harta bakal poho salat poho puasa poho kadulur jelema anu ngaburu jabatan bakal terus bae nutur-nuturkeun jabatan bakal poho sagala rupa sing hade ieu nu paling bahaya mah wa man ata abwaba sultan saha jelema
anu sok datang ka lawang-lawang bupati, camat, lurah, presiden, iftatana ka fitnah. Enggeus ulah dipercaya ilmu kiai, mun kiai sok datang ka nagara. Cak Kangjeng Nabi ta bacakeun waman ata saha kiai nu datang ababa sultan ka lawang-lawang pamarentah iftatana ka fitnah. Bae deuk naon tuh lental-lental kadinya mulai hayang duit. Deuk naon? Tanyakeun ka Ki Fudali emang ikhlas itu kadinya. Oh, dibere saeutik bae ge nggerutu. Nanya ka babaturan ji, ente dibere sabaraha? Kok beda? Usul deui. Kapan blon eta kos kitu. Eta setangkap kiai atuh lain kiai mah geus leuwih ti bloon deh. Geus ampang bloon aja. Nah, nanti lamun urang geus bisa ngabantuan kelanjutan negara, pemerintah ayo tanpa imbalan naon berarti mulia. Urang tingali, bo lamun ku si eta bahaya, bo lamun ku si eta bahaya. Ieu urang ajukeun tanpa hayang dibere, eta mulia. Berarti kan ieu teh demi keutuhan negara bangsa urang. Hayo. Ulah datang ka, ayo dicekal ku si eta mah kafir, ulah dicekal ku si eta mah wahabi, ulah dicekal ku si eta mah kurang bagus. Hayu neangan anu bagus. Cek tanpa hayang imbalan eta karak moal. Ulah menghindar tina fitnah, ulah ayo adukeun. Ulah aju urang moal aing mah moal kumaha, engke agak acak-acakan tetep kudu peduli urang. Kos Kangjeng Nabi dieu datang we sahabat. Waalaikumsalam. Naon? Doana Gusti Rasul kula hayang pindah, hayang di deket gunung asal aya cai bae kula deuk nyieun imah di dinya lantaran perpolitikan perekonomian budaya manusia geus hese jasa ieu loba jasa maksiat. Geus kula mandek nenangkeun diri bae di hiji imah asal aya cai bae jang mandi jang salat jang geus kudu akan kos kitu. Cak Kangjeng Nabi, kaula diutus ke alam dunia lain endeuh urusan model kos kitu. Kula diutus ku Gusti Allah jang umat. Ente menghindar tina resiko. Gampang kos kitu mah. Justru lamun urang cicing di tengah-tengah jadi kiai beresiko tinggi. Nah, iyalah tahan resikona. Nu ngomongkeun tahan. Anu nyaci maki tahan. Luruskeun. Tah, ulah ninggalkeun resiko sebab hirup salilah hirup urang teh kudu bersiko. Urang siapkeun tahan resiko-resiko. Eta lah Kangjeng Nabi. Mere, namun urusan kos maneh bae kos kitu atuh sanut berjuang teh Kangjeng Nabi. Asal heuh menghindar bae geus cicing bae dinya, heuh menghindar bae aya nagara ge kumaha. Tah mantak tetep kepedulian untuk meminimalisasikan. Nah, daripada kusia mending ieu, daripada kusia mending ieu, daripada mantak kula kamari. WH naik daripada kusi eta. Nah, kuari ge bupati can boga calon ya. Can boga. Eta cenah kumaha jakin encan aing mah, can dibere duit masalahna ya. Neangan anu hebat deui coba hayang nyaho coba pembangunan semantap. Tanpa kudu dibere naon aing mah, asal aya bae nu satuju geus pokona mah. Hah. Sebab ieu mendem ya pembangunan. Mendem. Geus teu saateu saha aing mah geus pokona mah. Dasar. Maksudna rapihan. Kumaha lamun kenu jadi bupati awewe ulah urang engke nyana muludan ka masjid lagi head cece bae mah bupati head nu kuari ge lalaki head malulu berarti tilok muludan tilok rajaban head eta ngaranna lalaki bae head atuh kumaha cewek haul geus tilok datang asal ditanya head engke mah nipas ya. Neangan coba ieu. Ieu Tangerang teh negara urang. Tangerang teh negara urang supaya maju. Hayo. Geus kulang keng neangan musyawarah akbar bakalna. Neangan calon hebat. Geus aya cenah kieu, geus aya di hate kula, geus aya beneran ieu mah lain laga. Geus aya pokona tunggu bae pokona mah. Nyang moal aing mah ngamal kadengnya. Ya Allah ya Rabbi. Ilah wa man ata baba sultan liftatana. Jelema nu sok datang ka lawang negara, ka lawang pemerintah, ka fitnah kajen guku mage. Moal aya soraan, moal bisa ngomong cau. Kuari cau, datang sakali. Au, datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Gusti Allah, maha suci Gusti Allah, maha luhur anu maha uning.
cirian sing hade minggu hareup urang teu kudu mawa kitab, urang nyaritakeun tentang puasa jeung sajaba-sajabana. Wallahu a'lam. Adimis على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ سيدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله محمد ذو الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله نبينا الأمير فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله